Kesupingan Kimas Putra rombongan calon panganten pamegat dikawitan. Demi bangsa satemene hirup geus papasangan ringkangna, muga berangjeng caangna, muga peting jeung weningna, jeung di antara tanda-tanda kakawasaanana geus diciptakeun keur aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun sangkan aranjeun hirup aya dina kating terima. Calon mantu parantos ngarohiap datang haturan ka pangsa Ibu Dede Kokoy katut sadayana keluarga kanggo mancing kapayun kanggo nggoyangkeun kembang ka Kimas Putra anu lembek suping haturan. Haturan bagi suping John anu kasih semangka gerana linggih geranya tampi melek kembang tawis asih semangka gerakan mungkin semangka wilujeng suci aturan ka pangsa ibu kanggo nggoyangkeun kembang ka Kimas Putra anu lembek suping. Haturan bagia kerja sampai panganten pamagan sakit sadaya keluarga di keluarga calon panganten istri kami kurang sadayana tingkah pramata sita tingkah insan kiri tingkah anu kaya papadana ngelek manjen jatuh berani alhamdulillah alamin.
Sungkem heula ka mamasina apa nedak widi sarta acan majeng ka payut mangga sungkem heula ka mamasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ka mamah heula mama. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna detik ayeuna adik rek ngajalankeun perintah Allah. Doa mama, pandangan mama, niat abdi dina dinten ayeuna baris ngembah rumah tangga. Nyuhunkeun pangdedel doa tina isa mama anu geuning. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekat cek adi sungkem ka apa pa nyuhunkeun pangdedel doa ti kaanggangan baris apa sarua pangaridoan tina pamangsa dan adi. Mudah-mudahan didel doa nama masinang apa nyanengan kanggo jalan berobangan rumah tangga abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cek adi boleh berdiri, mama ngadeg, apa ngadeg berdiri mama. Sangkeh Kimas Putra tengah-tengah simbol kanyaah tilu jadi indung rejebang. Cek adi kencak ketemu ayah mama cek apa rek ngajajab hidup simbol kanyaah mangga mama jajabkeun ka palipayun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dijajabku ingkang ramah sinang ibu nekat rumah tangga. Alhamdulillah salim ka mama, salim ka apa hatur nuhun mama paratos jajab ati, hatur nuhun apa paratos jajab ati berang anaki didoakeun ku mama sinang apa mama cari di dina kursi mantu dilejen ka pengesak bapak saksi di dua belah pihak, saksi di calon panganten pamengget kersana Bapak Andi Palitia Regina, saksi di calon pengantin istri pangersa Bapak Ajengan Mumu di haturana linggina di Palikeca Bapak Ajengan Mumu mangga Bapak wali nikah Aasep Pahmi di haturana kanggo linggih di Palipayun kantun Bapak khutbah nikah kersana Bapak ajengan adik mama sakantanan punten tim WO tiasa dibantus Bapak mangga tiasa Palipayun atau napi bali pangka mangga tiasa punten ka tim WO
Alhamdulillah, calon pengantin pamagan, calon pengantin istri disandingkan Bapak wali nikah saksi kedua belah pihak di seluruh kesepuhan Bapak ajengan adik Mamat Rupina. Ya waktu kalau ngadedelan di prosesi acara akad pernikahan, waktu sinang tempat di haturanan kepulauan Bupati Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadananya, waktu sinang tempat di haturanan. Tahan dulu Neng Ika, tahan dulu sayang. Mas Adi, ini betul Neng. Kenapa senyum? Aku nanya betul. Oh, betul. Cantik ya. Alhamdulillah. Oke, boleh satu langkah, dua langkah, tiga langkah untuk menuju prosesi penandatanganan dulu akad pernikahan. Dan tak lupa juga berikan tepuk tangan boleh sedikit aja untuk mendatangkan sang calon pengantin. Mohon maaf, sang pengantin. Tahan dulu sebelum duduk untuk non Ika sama Mas Adi. Boleh tangannya diangkat dulu. Ada hormatan untuk seluruh keluarga untuk memotret kepada kedua mempelai. Boleh. Tahan dulu sayang. Ada waktu untuk keluarga besar yang akan mengabadikan. Cukup? Boleh. Maka Bapak besar Bupati Kantor Urusan Agama dilanjutkan. Kalau Mas Adi silakan kepada ayo kehormatan kesepuhan Pengusaha Bapak Ade Mama, Pengusaha Bapak Ustadz Jun, pada diri sama dirapatkan bentuk penghormatan dari dua kulabarnya. Singkuri ngatur ke sewa nuhun ka pengersa Bapak ajengan adik Mamat anu pangatos langgar ka pengersa Bapak Ustadz Yujun anu pangatos panganten pamagan Bapak Teh Hajawan satu tahun Bapak Ade Andi Sakidin Bapak Mumu ajengan Mumu hatur nuhun Bapak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadananya oge anu prosesi acara akad pernikahan dari Bapak Ibu Saudara Kana Potong. Bentuk penghormatan senyum sedaya kesini dengan Kana Potong. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas boleh 1, 2, 3. Gaya bebas apa? Oke, terima kasih. Mangga kesepuhan biasa mundur mama apa manaknya biasa dari kepelauan. Oh, Kang Dea. Yes, Pak. Cecekelan Tika, anu warna bening cecekelan Adi. Senyum. 1, 2, 3. Senyum. Gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke.
ikhlas kewajiban. Ini punya Mas Adi. Pegang tangan sang suami dan anak-anak, diikat cincin pernikahan. Sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Yang terbaik kepala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ning Ika Cem Adi Songkeranya lang harap kanu jadi indung rejeng bapak poe ayeuna hidup diretengkeun digawingkeun teu pasti nakannya mamah jeung bapak. Harurung jangkung nekat rumah tangga salaki jeung pamajikan pantes lamun hidupnya leueuh tina pangkonan mamah. Khusus kanggo Neng Ika digedengan hidup ayah Adi hidup. Adi anu ngawakilan bapak hidup. Bapak hidup anu geus tilam dunya. Sinyak si inak kuning hidup rumah tangga geus. Pantengkeun hati ka apa. Cek Adi, Neng Ika, sok cek anak ibu sungkem dina tahunan mama. Halayan ku kecap Bismillahirrahmanirrahim. Ceng, sungkem. Ika, Adi, rangkul mama yuk, peluk mama. Ya Allah, Cem Adi, duduk aja mas. Cem Adi duduk. Peluklah mamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hijikan ragana mama, hijikan rasana mama, hijikan kadaahna mama. Neng Ika, Cek Adi, cucu anak beber layar dan jangan mama kurtiasa kadoakan hidup kita amanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika geser kalau jadi apa kago Cek Pahmi Aasep mah boleh berdiri raihnya. Neng Ika ladar cuk Cek Pahmi rangkul teteh cuk berdiri. Kita adi hidup terus. Munajat ke Allah. Adi jangan jengker bau buku di payudan Gusti Allah. Adi sok cu anak yang sungkem dina lamunan apa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ika, alhamdulillahirabbil alamin. Cekap, mama apa? Neng Ika, biasa maju ka ibu mertua ka apa mertua. Tengah-tengah antawis ibu mertua apa mertua. Cepeng panangan ingkang tengah-tengah punten ti WO. Manawi tukang foto biasa dibantos. Bismillahirrahmanirrahim. Mama apa cepeng tak ingkang putra silan putri.
Lungsurkan jabat Tuhan. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kening ieu nyantana jalur anak abdi, mudah-mudahan jalur anak abdi sing hati kini payuna Gusti Allah. Berat pangdoa mama, pangdoa apa? Pangdoa urang sadayana mudah-mudahan hidup si jantan keluarga anu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekak dirangkul dihijikeun abang mertua ibu mertua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya ahdi jadi ibu mertua. Pangkat doa derajat salih terus. Berat doa babah, doa abah, jangan bikin hidup doaan. Mudah-mudahan hidup si jantan keluarga anu sakinah, mawaddah, warahmah. Cekak Adi, Neng Ika, mangga biasa cari dina kursi. Anu salajina satu acara yang ditandai ku pandangan kenca. Tahan dulu. Mama Sani, pandangan Cak Adi ditandai ku pandangan kenca. Satu acara dituangkan udah doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marujatana bakina adabana. 1, 2, 3. Sedetik tapi mati siapa bekas diri jadi. Alhamdulillah. Neng salim ke mama, hatur nuhun mama. Cek adik salim, hatur nuhun mama. Alhamdulillah. Geseran tempat apa di kapan itu, apa kapan itu mama punten. Teknisnya sebatas nemeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan 1, 2, 3. Alhamdulillah. Cekak salim neng ke akan nabi ke apa? Alhamdulillah. Cekak mama amat cantik dina kursi. Sami hantu neng Ika sareng adik papayun-payun. Neng gerak sagerendel. Sami gerak sagerendel. Nyetong hiji. Suami dan istri, anu mereka akan tapi ia simbol ala rezeki. Ayat 3 faktor anu kudu dikeangan tina ala rezeki. Anu kahiji ilmu, anu kadua daek, anu katilu takut pek keangan eta hatina ku hidup. Neng orang tas dicontohan pemama sareng AA, silih wapan sareng jeung pamajikan. 1, 2, 3 senyum. Alhamdulillah ya Rabbil. Alhamdulillah. Pandangan masih nyambung Neng Ika. Neng nangkarak, AA nangkuban. Neng Ika nangkarak, AA nangkuban. Salawasna istri mah kedah nangkarak, lalaki kudu nangkuban. Iya. Iya, tahan dulu. Anu neng kaakeun, anu kaakeun neng kertokeun kelasna. Puji ulang kudu kita bahir. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Cukup. Alhamdulillah. Boleh minum masing-masing. Tidak nengku AA, tidak AA ku neng. Ayah istuka, Mas Adi, boleh minum masing-masing. Jadi istilahnya ayah ulun salah kita pemajikan dulu, ulun pemajikan dan salah dulu. Semoga saya sarekan pemdahin para bos. Alhamdulillah. Pamukas ayah bapak ayah. Kumang rupi pabetot-betot pakakan. Neng Ika, Cep Adi, cenah cep beja, tina pabetot-betot pakakak sing sahanu kenging pang aguna eta nu dipilih. Duka neng duka AA urang saksian. Tapi urang komando heula ku ambu neng. Upami hiji angkat kaluhur, 2 kahandapkeun, 3 kaluhur, 2 kahandap, hiji 2 3 uihane tanggeskeun digeolkeun babarengannya. Kageolna bari ka kanan bari ka kiri sok. Badan tenggelam di sana.
Bari makanan bari ka kiri lagi lawangan kudu bareng nanaon teh nya lagi ka patujanya ieu ka kanan ieu ka kencak kudu sauyuna atos badanten ngagel sateran ke ngomong atos sia urang saksian cenah cek beja anu kenimpang ageuna kita nu gede ini anu alit neng saha nu kenimpang ageuna urang saksian urang komando bismillahirrahmanirrahim hiji ya malaweung aadi hiji kaluhur kok abong panganten anyar terkaluhur ka handap bismillahirrahmanirrahim hiji acan kaluhur heula saung wihadeung keun bagi ajar kaluhur bismillahirrahmanirrahim hiji bareng ya atau sambil ukur dua hiji dua hiji dua hiji dua saya keparunan menit-menitnya kurang diawakan babarengan hiji dua tilu itu ngomongin lapar ya sering yang berpiharikan tadi mah awon bismillahirrahmanirrahim hiji pada dua hiji dua ya oke hiji dua cek adi acukan kaluhur dipotong itu sahan kening pangatengna cek adi kening huluna neng ika kening pimpingna alhamdulillah anu ageng urang simpati tah gitu anu alit urang tuan sasarangan punten cek adi cepeng rezeki neng ika cepeng pandangan anak nyambung pandangan nu dihandap selalu jambung sok tuan sasarangan eta rezeki pamajikan rek leutik rek gede ku hidup kudu disyukuran siap boleh makan bersama-sama siap fotografer 1 2 3 boleh tepuk tangan untuk kedua mempelai atas akan cekak maka disimpan sesakna panitia atau anu salajengna alhamdulillahirrahmanirrahim di dalam sesi acara waplingkung paratus rencengan indung jeung bapak dipayungan hidup paratus renceng rek merek pepeling kumang rupi haring dangding jeung doa pangharepan anu endah dikerjalan dari lapangan tidak perwakilan nang ika cep adi sawer teh mengrupikeun papatah kahendak duaan kumang rupi dangding siloka anu turun tumurun di kampung kudu ka ayeuna cenah cek beja aya alat nuhur diamurkeun sing walatra cenah kudu bisa merek mawe ka tetangga ka pakir miskin jeung ulah pohon anu jadi indung rejeng bapak teurekeun papatah ibu cenah apa ku ngalakuan dangding siloka bro
badai naruskan tingkat badai narus kacang adi ngartos itu malawe badai narus ke mamah ke apa mama apa ngartos itu sami ngahulang ngartos ibu bapak penonton sadayana ngartos ke pabu mubajir nih ambu ngawi di alus-alus tengarti papan anak kembali jimat tidurnya nunambeku ambu didampingkan halo panganten jimat anu nambeku ambu didampingkan jimat tidurnya tingkat ukur ayat 2 entah hiji wa ati uloha taat karena ajaran Allah anu kedua wa ati rusulan taat karena ajaran rasulna kitabna ayat 2 hiji Al-Quran 2 hadis dohirna ayat 2 hiji ibu 2 bapak taat karena eta 2 pusaka insya Allah dina sidah rumah tangga nomor sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin geus teu usum nyawa panjang asal biasa ngalaksanakeunana punten katimoyo ka apa nyeraksa canggem sarawu apa mama boleh tengada tangan 2 atau napi nampra dipaparin kue o adek sami mangga nyelaksanamu satu acan diawurkeun ditambihan di penginten mama sareng apa pilih kirang kanggo lain ika sareng adi indung jeung bapak rek merek rezeki pikeun hidup anu diawurkeun pepejeun ambu amanat lamun hidup boga rezeki anu leuwih 2,5% dikeun kapatin rezekinya cu hakikatna derek mawi tatatangan apapun itu jeung ulah kuat mah pada jadi ngaca bapak mama apa sarta aja diawurkeun urang niatan heula sejak sodako ke ujung dia jeung takabur mudah-mudahan ika sareng adi sing dibukakeun pintu rezekina ku Allah Subhanahu wa taala amin araya ieu teh araya Raden siap ulung nyawer siap kurang semangat siap jika not acan taruangnya ya mata acan satu acan diawurkeun pananganan di luhur sadayana bari teriak siap mama apa niat sodakon teu ujub ria jeung takabur 1 2 3 tawurkeun sakira Ibu sadayana kula warga kurang nyebat hamdalah sasarana